lah baru dak pakai rabu aya naon ieu teh hah wana naon da eta mah sejenis manusia baru dak lain binatang ya cici galara mau besi anu silakan yuk bisa anu silakan atau lompatan ini mah menang ajeksi aman dia mah mau rabies menang maksiat sekali-kali mau naon muni karya Gusti nu agung ai mah hirupna kitu patut atuh si ijem teh mau naon sekali-kali tidak naon menang maksiat ieu mah menang nyuntik ada jadul rasa ieu ini ruas itu tuh semua jawab ketemu jawab mana lain mau nikah kesempatan ting wingker ngomongkan baru der saya tuh datang sama kamu kan kunaon datang sama kamu kan teh apa ada masalah dengan wajah aku lain tidak berenggak lah jika batur mah datang penting model kieu bari dibeungkeut sama jika pendekar eta nanti di layatan jam mah baheula nih aku lah kian putang kian santam gitu mate ieu teh nyanyi qosida bagus oh nyanyi qosida di almarhum almanah gila anu laguna gini di langit ada matahari oke lah dia datang ujung-ujung anu aneh gitu ya aneh kelama cing nyurup cobanya batur mah nu dibawa kena panggung teh nya kadaharan boh cau ge cau asakna semadar tangga cau di bawah eta mah mawa tangga cau keur naon nya teh ieu teh nyalametkeun kumaha eta ieu teh ngacau saha ieu teh ya nu makan batur aduh mati mah di bawah oh tuh dari waktuna we yakin mah mawa tangga cau bari anakna deui oh ieu teh arep diteuneun di mah dipelakeun keung hate karunya seputeuh ka hati aing mah batur mah atoh mau pelakan teh mah make ade pelakeun nyebutkeun khawatir karunya kumaha ieu teh ieu teh yatim piatu aya istilah tangga cau yatim piatu saya kumaha maksudna teh piatu yatim piatu kumaha ieu teh ngada maneh mah kurang gaul kasep tolol asa teh nyambung can nyambung teh dun ya ayo kala ya maneh mah loba teh diurut heuh di mana-mana ge kana panggung mah cauna bari jeung asak lintakana ayeuna nyebutkeun cenah ayeuna diamankeun bari nyebutkeun di anak yatim mah setruk teh hati teh ka maneh bapana atuh teh ih apan ku zaman kiwari mah geuning budak yuk menikos hama maksudna budak kos sama kumaha oh geuning aya dina tikotok geuning aing ngomong hayang gaul sama TikTok di TikTok aduh ieu geuning ayeuna cenah salam dari pinggir jeket oh mantap kan ieu disalametkeun umma anakna inung bapana mah geus pararae ditarojokan budak ngerti bener eta mah oh eta benernya ayeuna keur rame dina medsos punya ayeuna mah jadi gitu panggung eta teh pengaruhna gede eta teh medsos teh oh salah binjai tadi teulan gitu oh aya hayang teh geder ayeuna datang deui nah ada aduh aing mah leuwih keung deui eta mah leuwih keung naon maksudna teh naon salam deket teh kana sayang tiwuan atau halus kana sayang tiwuan mah teh sia karurutan mah nu kitu lamun maneh hayang maraon tuh lain montok bemuk iya mah tamantakan rumah oh itu diamankeun diamankeun atuh da anggar mah atuh da meureun kudu dipelakeun eta dipelakeun mah nya heuh da ieu teh di hanapna teh bisa digoreng goreng kumaha eta maksudna digeureutkan eta mah kalus gitu tah meureun di mah seolah-olah meureun nya mah teu paraku nu kitu olakeun lah iya dia himbauan jadi kieu mah intina astagfirullah
kieu mah lain kudu ieu dibawa ayeuna terus ayeuna dituna di imah da keukeuh jadi pelakeun mah paeh anu kudu ditanamkeun mah ayeuna kolot kalau jadi budakna budak keur meujeuhna naon teh tadi ngomong teh sing bener sing kaharti kumaha itu maksudna dar cenah kolot tanamkeun di budak maksudna nanamkeun ilmuna ngawarah kanu jadi budakna pengaruh model sosial media teh nyata kitu papatahan budakna ulah nepi ka kitu komo tangga cau batur mah dah umat teh kitu nyaeta ujang mata umat teh disalametkeun ieu teh supaya oh maksudnya supaya aman aman ieu teh dak ieu mama-mama ti lebah teh budak-budak diberi budak yang tajokan ya atau yang nojok amam berenya nya mata kan dikaraje ti beungeut tak modelen mama himbaukeun ka barudak waena barudaknya segala sesuatu anu ayeuna keur viral dina medsos anu kira-kira negatif maulah tah tanya mana gawe kamararane moal ngalarang sabarodo teh sia ulah itu atuh daerah mah yang penting mah diberikan wawasan atau napi misalkan pengarahan tilu jadi kolot ka budakna gitu nya gitu atuh ayeuna teh budak nya hengkon teh lain diantepkeun oh tepoan ayeuna mah geuning budak teh teu elena kudu jadi kolot teh ka pangalawan kapan eta meureun kitu nya pangaruh eta teh ayeuna di pamarentah kita sakola daring daring teh lamun geus rada lila masuk bau eta mah tai garing nah gitu udah kita jawab jeung heula deh ayeuna teh ngalek naon eta ngalek naon senang geus parung bagus ieu cari nini aing setepir aku ya senang dikekerek ieu teh dikeresekan diamankeun atuh pake senang mah cara uing dikekerek tolol kumaha lamun kumaha dipake senangna kacungga kayo karuna buat gelo ieu mah maksudna ieu teh senal teh mah ibaratkeun pelindung lamun enak kacugak beling kacugak paku memeh kana dampal sampean teh kana senal heula apa ieu mah anyar senalna karunya astaga sok mikir lieur aya lancar ya senal anyar mah arek mahal arek murah anggar ditincak sakeh oh gitu atuh nya Menang dari mana eta kamari meuli keur 20.000 murah-murah diteunang dina sirah Kenapa kopiah di sana? Pek meni masalah meulina kopiah teh Mau salah kumaha? sabeula Atuh nyos teh kopiah hiji mah make enak. Sok nya tuna ka handap. naon Tuna buka tuna ka handap. tong ditunda ke mun anu nyolong Pake langsung kumaha cara uing tuh di dieu kitu. Terus kasaksian ieu mah kayu mau teuing. dipake ku saha Atuh kumaha pakena? ai suku mana-mana itu Ari teh kumaha meureun? eh Iya ribu ngelayanan ini teh kieu lu pohoana gitu daripada ditah gitu sok kadinya tuna dihanap ini pas kan es krim bae sok kadinya tah gitu atuh mah dibalik atuh teh naonna dibalik senana eta senangna oh dibalik balikeun balikeun oh balikeun kadinya meh pantes satempono astagfirullahaladzim lain dibalikeun ayeuna kitu mah seueur ditongengkeun Ajak mana cenah tadi lagi tenan dirinya balikeun sarake ni wae jadi aing kumaha maksud balikeun balikeun deui balik cara nu tadi kitu tah gitu ai terus tah ayeuna nu katuhu kakencakeun nu katuhu teh ieu heeh kakencakeun nu katuhu kakenca anu kenca ka katuhu dekat pejuit kumaha atuh saha apan kieu tadi ajak mana balikeun kumaha di tong parasea tuh lain parasea mah eta nu komari wo gara-gara masang senal teh atuh senangna ngalieu lain ngawaro lain mana bogaana dior teh itu kumahakeun sakali balikeun anak tah gitu oh gitu ai terus sepeda pake usaha atuh emak emak belum bogaan lagi suku naya ayo bae sebuah deui iya
mana ayo kalau pakai kan gitu karena senalan tah sok pakai katanya itu jauh tuh ingat ya teh gak tau dicopot keresek nanya mau tuh kenal atau mau kan coba hajat make kuih cenah nyana keresek kan ieu cenah aya bahan kunun gayakna ting harap-harap ting oh iya mah ulang gak apa-apa nah gitu ieu mah kurangna awas mana soalnya keresek belang sorai wae sorai sok pakekeun kadinya ame aman ame nyaman genah dipakena bisa aya ya ieu kali kutang nyengkot sabola ribet sih anyang deui abis itu aku geuleuh aing mah ka di ome-ome dina panggung tadi omekeun mah dikecemelis tidak omekeun kutang ngeser susuna susu pinang kontrakan dari ibu-ibu dulu atau ngeser susuna mas deuri sok pake kadinya senala aman genah Bismillahirrahmanirrahim kalau pakai itu bacaan bu selalu pakai duduk dugdak naik motor ke Banjaran duduk diudak-udak ku dokter di Podaran di Ubaran di Podaran ini mana emang guna ih ngepusingan atau aing kan di Ubaran di Ubaran semua di Podaran mana nggak kabuduk bacaan heula aya lagi pakai harus teh hayo kadinya mentang astagfirullah la ilaha illallah Gusti Agung geus teh make gitu-gitu teh inget teh minta euleur sama panggung ieu mah teh tinggal nyapin mana kaina Allah kaina tuh Allah dijuet teh anu eta mah dipakekeun diginihan eta mah diginihan mama meuli senate macem-macem naon itu dipake talina leung kalau dia pakai gunana atau dicincang itu mah asupkeun capirkeun kadinya tah itu pake ini mau pakai keun naon angokeun aduh dari sana oh ulang aya diurut tuh dudun tuh aya tetah dudun waingan atuh kamarin papangi naon itu tuh gue dan mudun meureun mudun eta mah mudun pakekeun atuh sok kadinya sok mas semangat mana sukuna sukuna euy aboya dipakekeun leuyeur cenah naon teh mana masalah nyokat suku naon dia mah itu kita pakekeun dia teh asupkeun dijuat aing mah nya nekeselkeun teh keselnya sarua capek